Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil ijzi wal jalal wa tauhidi bil kibri wal kamal. Ahmaduhu ala kulli hali hamdan yuqabilu ni'amihi wa yudafi niqmah wa yusawi ziyadatin na'imihi fil hali wal amal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul manni wal in'am. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu munqidu minadh dhalal wa da'i ila asrafil khisal wa mubayyinu harami min akhlaq sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi khairil ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma kabada amma ba'du. Dina gayat aina urang ngalajengkeun hanca dina kitab Sulamun Taufik dina syarahna halaman ka-7 nya bagian ka-1 tina tentang urang perkawis tentang wal mijan. Kembali kurang terus di logatan salid. Bismillahirrahmanirrahim. Ila mu'alifin hada kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mizana sareng ari ngaran mizan wa huwa kamizani dunya eta ari mizan seperti timbangan atau mizan di dunia. Lahu qasabatun wa amudun waqif patani anu tetepikeun mizan ari aya jarum timbangan tihang sareng dua piring timbangan. Sarua jeung urang nu ngukos aya di dunia zaman baheula mah kitu timbanganna. Nya kos timbangan hakim atau kerjaan teh pengadilan gitu tah. Kullu wahidatin minhum ma'asaun ari saban-saban hiji tina eta dua piring timbangan teh taluh jembar. Min tibaqati samati wa adi, jadi lamun eta guleudanana tina lapisan-lapisan langit sareng bumi, jadi saluasna eta. Nya. Kipatu hasanati ayamini arsi ari piring timbangan kahadean eta aya nanti belah katuhu arasna. Muqabilu jannati ari timbangan kahadean eta nya hareup ka surga. Nya lamun dianalogikeun kurang. Wa kifati sayati an yusari asi muqabilun nar jeung ari kipah piring-piring eta pikeun jamanu amal goreng eta tetep dina sagedengeun kencana aras bari nya hareupan kana neraka. Ya jinnabihi Jibrilu ala sirati ba'da hisab nimbangan kalawan eta mizan saha malak Jibril di luhureun sirat sanggeus aya hisab nya satosna dia aya hisab nabi malak Jibril kan dihidupkeun deui. Fayuqadu bi umudihi wa yanduru ila lisanihi tulunya pengesaha eta si Jibril eta malak Jibril kana timbangan mizan jeung ningali saha eta Jibril kana jarumna mizan. Wa mikaila aminul alaihi berarti siga tukang ngilo meureunnan malak Jibril teh. Jeung ari malak Mikail eta nu dipercaya dina luhureun eta mizan wan wataqilu yanzilu ila asfala wa khaifi patiraku kimazana dunya. Jeung ari amal eta anu berat eta lungsur eta sakil ka handap jeung ari amal anu hampang eta unggah eta khafif ka luhur ibarat timbangan dunia we kitu lamun misalkeun urang berat ka dieu nya ka dieu eta si jarumna teh kete bak malikna nanti anu ka luhurna anu alus mah kama huwa dhahiru ahadisi apa dahul sahanu teh Suhaimi sakuma eta dohirna pirang-pirang hadis parantos ngalap faedah kana eta dohir saha Imam As-Suhaimi. Jadi ieu musannif nyusun ieu na teh pangarang nguraykeun di salah ieu dumasar kana kewajiban urang naon rukun na teh rukun iman urang kana poe akhir. Ta urang ieu teh termasuk urang percaya kana na teh kana alam mizan saperti na teh eta teh salah satu kaasup kana urang iman kana poe akhir. Lamun hiji jama teh kana teh iman kana poe akhir teh percaya kana poe akhirna termasuk teh percaya kana aya mizan aya timbangan amal maka eta murtad jatuh jama. Maka eta perkawis mizan ngarupakeun salah sahiji rukun iman anu kana dinten akhir atau samudra gaib anu wajib diyakini dohirna sakumaha dongkap ti Al-Qur'an jeung hadis. Pikeun naon tujuanna pikeun nolak paham-paham anu non milih ngatakwilkeun mizan saukur keadilan seperti sebagian kaum Mu'tazilah. Eueuh cicak Mu'tazilah mah gitu timbangan kitu. Ieu sasaran naon ieu musannif ditujukeun ka sanate ka sugri umat Islam utamina para naon para santri atau murid anu diajar ilmu tauhid atau nanti supaya non gaduh keyakinan anu panceg tur teu gampang kasarah ku pamikiran anu nyasapkeun loba ayeuna teh. Teu percaya kana akhirat ya, teu percaya kana perkara naon aya mizan, aya sirat, aya hisab, teu percaya.
Maka secara dohir bentuk jeung mekanisme mizan di masar bentuknya seperti timbangan di dunia. Jadi ngagaris gitu ya aya tihang di dia piring gitu tah, aya piring dua kitunya. Jadi gaduh tihang jarum petunjuk ke di mana manehna boga amah hade berat kanu hadena jeung dua piringan, tapi ukuranna luar biasa jembar. Hiji piringan wungkul eta saperti naon saperti lapisan langit jeung bumi nu dihijikeun. Terus posisi piringan kumaha lamun piringan kahadean eta di katuhu aras sebelah dieu bari jeung maneh teh yang hareupan ka surga, tapi alamun misalkan aya piringan anu goreng eta yang dikenceun aras berarti mah nyapeun panaraka ari makhluk nu pagede-gedena buatan Allah teh nyata aras. Saha petugas nimbangna nu kahiji malak Jibril anu nimbangkeun di luhureun sirat saatos naon proses hisab. Nah kali kamari urang ngabahas tentang proses hisab. Sedangkan ai hisab teh siliekeun silina teh bukakeun non ai dosa urang gitu kan dihisab atau diadili. Sedangkan malak Mikail bertugas salaku saksi anu dipercaya ngajaga eta mizan. Amal anu berat bakal turun ke handap, anu hampang bakal naik kaluhur sarua jeung logika timbangan di dunia. Mungkin dulu juga ada timbangan seperti itu karena Allah sudah memberitakan hal ini timbangan itu kepada nabi-nabina. Ya. Bahkan di surat Anbiya kan ayat 47 jeung kami bakal masang timbangan anu adil dina poe kiamat. Jadi orang tong sieun ketika orang tidak diberlakukan adil di dunia, insyaallah ke di akhirat orang bakal diadili nya, bakal dengan seadil-adilna. Jadi ayat dua kalimat nu hampang dina lisan tapi berat dina timbangan tu dipika cinta ku Allah nyata kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallahil azim subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim. Tapi biasa lamun urang misalkan dibacakeun saatos urang misalkan parantos adzan nunggu kana jeda iqamah. Matakan iqamah temu jaman kapungkeun mah antara adzan jeung iqamah berada panjang. Sabab naon aya tungguaneun jamaah teh sok dalek ka masjid. Ya, alamun di urang mah kieu pan ditungguan rek sabaraha jam oge moal datang-datang ka masjid mah tak heula gitu. Daripada urang ngaganggu kana pengajian jadi ngeulila kana pengajianna gitu. Kecuali emang kos baheula mah nanti lamun urang rek salat teh nya ngurudu terus datang sampai kan magrib da genep jajarna penuh masjid can ku budak can ku kolotna gitu. Ayeuna mah rek ditungguan kumaha lembah sabari nungguan teh sekitar 10 menit teh sok maca subhanallah walhamdulillah subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi eta sekitar 100 atau 88. Ieu mapatna bakanon tadi ca ayeuna teh eta dua kalimah eta hampang dina lisan tapi berat dina mizanna timbangan. Jadi bakanon urang teh bakal loba amal kahadianana. Maksudna naon ngayakinkeun yen mizan teh nyata ayana secara dohir dumasar kana khobar shadiq nya atau warta anu bener ti nabi satangan saukur kiasan atau majaz sanes ngan saukur kiasan atau majaz. Tujuanna naon ieu musonib supaya manusia sadar yen sanajan amal saeutik boh kahadian boh kagorengan kabeh bakal aya timbanganna jeung anu karugian. Biar mah kadang-kadang sok licik kana timbangan di akhirat mah bisa. Maka jadi motivasi pikeun nambah amal saleh. Secara hakikat mizan ngarupakeun panggonan nembrakeun keadilan Allah al-adlu jeung kanugrahan al-fadl. Allah maha teu butuh kana timbangan teh Allah maha teu butuh kana timbangan pikeun apa kana ukuran amal hambana sabab Allah maha uningna tapi mizan teh jangan ningalikeun ka si makhluk lain jeung Allah lain. Allah mah geus nyaman ahli neraka ahli geus nyaho. Tapi supaya kena timbangan supaya si jama kita nganggap misalkan ulicik urang macam matak aya proses pengadilan dihisab di mizan kalau mau di mizan tak bukti maneh loba dolaka di dunia benar ya sok asup kana neraka sorangan gitu. Jadi bukan Allah tidak tahu tapi supaya menjadi untuk manusia sendiri sababna lamun manusia teh dikitukeun manusia sok lali ieu matak ditinggalikeun cek Allah teh tah sia kalakuan maneh nu salah kitu. Nah jadi Allah mah teu butuh kana timbangan pikeun apa kana ukuran amal hambana sabab Allah mah maha uninga tapi mizan ditepakeun jang nembungkeun keadilan anu nyata di hareupeun makhluk nepi ka jama anu doraka moal bisa mungkir jeung jama anu takwa bakal bunga ku ningali hasil amalna di dunya ku sabab dina timbangan eta. Hikmah dina ieu naon pepelingnya hikmahna supaya ngadidik manusia sangkan hati-hati di dunia dina unggal lengkah ucap jeung kalakuannya
dina teh sing bisa kana muraqabah tos ngadiawasi sabab naon urang kudu ngarasa bahwa nanti keadilan yang nyata nanti bakal ada di akhirat. Urang kudu berlaku adil, urang ge kudu menuntut untuk diperlakukan adil. Ketika kita tidak diperlakukan adil, ingatlah Allah lah yang maha adil. Nanti aya hisab, nanti aya mizan. Masih kena panjang alam-alam urang nu bakal dilakonan ku urang. Lamun ti ayeuna urang teu berubah rek irah deui sabab umur di dunia sakedeung sakedeu teh tah henteu lila gitu. Nah matakan urang sapoeana sapoe-sapoe lagi asa sakedeung gitu kan. Jadi supaya jangan non hipana ngalingkeutkeun sifat sombong sabab anu nangtukeun salamet di akhirat nyaeta berat hati nyaeta urang diri sorangan. Urang mata asup ka surga teh kumaha diri urangna sorangan. Urang rek salamet rek cilaka itu tergantung dari diri kita mata sakitu bodona jamaah anu terdaik nuntut ilmu. Sabab yang bisa menyelamatkan kita di alam dunia itu dan nanti dina poek petengna kehidupan alam dunia eta ilmu. Sabab al ilmu nurun, ilmu teh cahaya pelita anu bisa menerangi karena perjalanan urang. Nah iya, jadi alhamdulillah kalian masih diistiqomahkan, mudah-mudahan bisa selamanya ya. Jadi lamun urang misalkeun geus wani ninggalkeun ngaji, misalkeun mimitina sapoe, kageunahan 2 poe kadina 3 poe kana saminggu. Lamun urang geus saminggu teu ngaji kadituna geus jadi wegah. Contohna teman-teman kalian geus ugaheun ngaji di pepatah di sing-sieun gini naon ge, tetep dina hatena aya sifat kamunafikan. Gitu. Jadi jangan berharap guru oge geus dimunafikan komodi urang. Jangan pernah mau bersahabat dengan orang seperti itu. Ya. Kecuali Allah meri hidayah ku jalan manehna non daek mikir. Nanti wanari wahia dari adabi bijami to nanti bijami tiba qoha sab'i da ieu cenah nanti mertelakeun tentang neraka. Ya, ari neraka eta ari neraka teh tempat siksaan kalawan sakabeh tingkatan anu 7. Jadi aya 7 tahapan ya, tapi lain siga non teh siga ieu. Allati lain siga non teh siga kues lapis nanti kues lapis lain. Allati ala jahannam wa tahta to cenah. Ari nu pangluhurna teh cenah ning ternyata neraka jahanam. Lain nu pahandapna. Jeung ari neraka non teh jeung ari sahandapkeun neraka jahanam aya neraka lazo ya. Summa khotmata, summa sa'ir, summa sakor, summa jahim, summa hawiyah. Eta tan urutna. Tuluy neraka sakor di handapna. Geus neraka sakor neraka jahim. Geus neraka jahim tuluy neraka hawiyah. Eta nu berat macam. Tempat Fir'aun dinya teh di hawiyah. Wa babukul man dakhila akhra ala istiwa jeung ari panto unggal neraka ti jama anu asup ka neraka sejenna eta tetep dina kayaan sajajar. Ngarua can ari pantona masa jajar ngan ketika rek asup jadi beda gitu. Jadi yang tadi tong dibayangkan kos kueh lapis legit gitunya. Jadi patindih-tindih gitu henteu. Jadi ukuran siksaanana gitu, ukuran siksaanana. Wa baina ala jahannama wa asfal ya khamsu wa sab'a amiatin sanatin apadahu abadus salamul laqani jeung ari antawi luhurna jahanam jeung handapna jahanam antara di luhur dasarna jahanam jeung permukaan jahanam eta 500 tahun perjalanan urang akhirat. Ya, 500 tahun perjalanan akhirat berarti sabaraha triliunan perjalanan urang di dunia. Maka parantos ngalapaida. Jadi eta teh setiap neraka kitu cenah 500 tahunan perjalanan. Jadi kumaha kandolna kumaha jerona gitu. Perjalanan ti luhur ti dasar neraka sampaikan ka luhurna eta jarakna lengku kilometer deui sabagus teu kaukur. Tapi kunaon? Ku taun oge lamun urang misalkan make perjalanan 500 tahunan cenah. Jadi latar belakang ieu musannif nguraykeun ieu bab neraka selaku bagian tina rukun iman kana dinten kana poe akhir. Tujuan utamana nya tapi pikeun netepkeun akidah Ahlussunnah wal Jamaah yen neraka teh ngarupakeun makhluk Allah anu parantos diciptakeun nanti ayeuna atau nanti makhluk. Jadi geus diciptakeun sarana-sarana jang manusia teh geus diciptakeun surga jeung neraka teh sampai manusia geus aya heula. Sabab naon Allah mah bager setiap saencan urang digubrageun ka alam dunia pasti jeung bekalna termasuk surga jeung neraka teh diciptakeun jang urang jang manusia gitu. Jadi mata urang lasokeun ku masalah rezeki ya sabab geus disadiakeun pamajikan urang, salaki urang atau naon rezeki asbab naon kabeh geus disadiakeun ku Allah.
tujuan utamanya nyata pikeun netepkeun akidah Ahlussunnah wal Jamaah yen neraka teh ngarupakeun makhluk Allah anu pantos diciptakeun ayeuna atau makhluk-makhluk nya secara fisik ngagaduhan tingkatan serta maruksak salawasna abadan ieu netepkeun keyakinan pikeun nolak pemikiran kaum Mu'tazilah anu nyebatkeun neraka teh nembe diciptakeun ke di poe kiamat cenah cek Mu'tazilah mah nauzubillah min dzalik gitu. Maka teh sasaranna ka saha ka sugri umat Islam ka sugri teh bahasa Sunda lemes ka sakabeh umat Islam supaya timbul rasa khauf wedi nya bahasa halusna atau sieun khauf khasyah ku Allah janten pamucut pikeun ngabersihkeun diri tina maksiat sarta numbuhkeun kasadaran hebatna perlindungan Allah. Maka ieu netelakeun ieu neraka teh ngagaduhan 7 tingkatan atau tabaqat dumasarkan keterangan para ulama tafsir jeung kitab-kitab syarah seperti kitab tafsir Al-Qurtubi jeung fatwa-fatwa ulama. Maka non sesuai jeung konteks Al-Qur'an nomor kahiji nyaeta neraka jahanam. Neraka jahanam teh pikeun mutasieun atau umat Islam anu dosa gede nya. Dosa gede. Naon dosa gede teh? Urang misakeun urang tingali. Jadi pangluhurna jahanam pikeun jama-jama mukmin anu mautna mawa dosa gede tu tacan tobat atau aslatu al muwahhidirin. Ieu tingkatan ieu neraka jahanam engke kosong lamun sadayana mukmin parantos kaluar ku syafaat Nabi. Ieu. Jadi ieu aya dalilna dina Al-Qur'an sesuai jeung konteks hadis ieu. Misalkan dina surat Maryam ayat 772 jeung taya saurang oge ti maraneh iwa pasti bakal ngalewatan neraka. Ha eta pikeun naon pikeun pangeran anjeun ngarupakeun katangtuan anu mutlak tuluy kami bakal nyelamatkeun jama-jama nu takwa jeung jama nu ngantep jama-jama anu didolimi di jero neraka dina kayaan deku gitu. Oke cek Rasulullah SAW dina hadis kudsina yaqulullah ta'ala syafa'atul malaikati wa syafa'in nabiyuna wa syafa'il mu'minina wa lam yabiqu ila arhamur rahimin fayaqbidu qabdatan minan nar fayakhriju minha qauman lam ya'malu khairat. Nah, Gusti Allah dina hadis kursi malaikat geus mere syafaat para nabi geus mere syafaat jeung jama-jama mukmin geus mere syafaat. Ayeuna ngan tinggal zat nu maha walas asih tuluy Allah nyepeng sacepengan tina neraka maka Allah ngaluarkeun hiji kaum muwahhidin anu can pernah migawe kahadian sampurna pisan. Nu kaduana neraka lazo nya. Neraka lazo jang saha sih neraka lazo? Ai neraka lazo teh nyata sahandapeun neraka jahanam. Ai neraka lazo pikeun jama-jama Yahudi. Jeung jama anu nonggongan tina bebeneran sarta numpuk-numpuk harta nauzubillah. Berarti leuwih parah gitu di jahanam. Jadi kan urang-urangkeun kumaha cara penyiksaanana eta dina bab nu sanesna. Oge nu tingkatan katilu nyata al-khutama. Ieu mah jang sajang jama-jama Nasrani sarta jama nu resep ngome eta anu sok ngomong tukang ngawado atau tukang fitnah, tukang ngagibah jeung numpuk-numpuk harta bari bakhil, koret gitu pediet. Nu kaopat nyata neraka asair mah nyejang kaum sabiin naon anu bisa anu nyembah bentang nu nyembah malaikat anu nyembah makhluk atawa para pengikut setan jeung nu ngadahar harta budak yatim secara dolim. Nomor kalimana aya neraka sakor ieu mah pikeun kaum majusi anu nyembah seuneu sarta zaman nu ninggalkeun salat temasihan tuang kanu miskin jeung minabil patil ya asup kana dalina araital ladzi yukadzibu bid padzalikal ladzi yad'u yatim wala yakhuddu ala ta'amil pawailul lil musallin. Pawailul teh neraka wail tapi pawailul teh kacelakaan bahasa urangna. Ai neraka mah neraka sakor tempatna. Oke nomor kagenep nyata neraka jahim tah ieu jang jama-jama anu sok nyembah selain Allah, anu sok ngamusikeun Allah jeung sajama anu sok kufur kana nikmat. Nu katujuna nyata neraka hawiyah, nyata panghandapna tu pangperihna. Maka dieusi ku jama-jama munafik. Nah jama kafir itu mah jama kafir mah aya dina tingkatan al-jahim, tapi neraka jama munafik mah di mana? Di al-hawiyah ya, nazami min dalik. Jadi jama munafik mah nu gabogaan sifat dasar munafik we atau nifaq teh ya, nifaq batin atau nifaq secara seluruhna. Jadi panto unggah tingkatan neraka teh sajajar atau rata kahandap gitu. Yo jadi kadi cenah rata totok gitu kan. Si galib meureunnan.
jarak antawis luhurna jahanam dugi kasarna teh upami diukur kula lampahan lamina 500 tahun ieu dicanda tina pedah dijelaskeun ku Syekh Abdul Salam Al-Laqani penyusun sarah Jawrahut Tauhid Johar Tauhid ya. Maknana naon? Naraka ngarupakeun tajalli tina sifat jalal maha perkasana Allah, Qohan maha maksana Allah, tur adil maha adilna Allah. Allah nyiptakeun neraka sanes ku sabab dendam, tapi salaku wadah panyucian keur hambana anu mukmin, diseuseut heula, dikumbah heula mawa kokotor dosa di dunia supaya engke balik ka surga teh dalam keadaan bersih. Da urang ge embung boga adi, boga anak, datang asup ka imah bobolodog ku leutak keukewe kudu dikumbahan lah, kudu diceuceuh heula di masjid di kamar mandi tak seperti itu. Sarta salaku tempat keadilan mutlak kerja jama anu nolak kana hakikat pangeran. Seuneu dunya sifatna ngaduruk fisik tapi seuneu neraka secara hakikat sanggup ngaduruk nepi ka jero hate atau apido anu pinuh ku panyakit akidah jeung kasombongan. Hikmahna naon? Malar manusia teu ngaweulekeun kana dosa leutik, teu nyupayakeun kana dosa leutik. Sabab lamun urang diakumulasikeun dijumlah-jumlahkeun dosa leutik maka bisa ngalungkeun manusia kana neraka jurang jahanam anu jerona 500 tahun dalam lalampahan. Hikmah nu kadua ngajadikeun manusia sadar yen kanikmatan dunia anu haram sabenerna ngarupakeun seuneu anu dibungkus ku syahwat. Nya seperti kieu ieu tina bab mizan tapi dina bab neraka ukuran luar. Nyata kumaha sanajan dunia jeung pangeusina ayeuna karasa gede sabenerna dunia mah teu aya saremeh-remehna tina legana alam akhirat. Lamun manusia rela ngorbankeun akhirat demi dunia ibarat jalma anu milih cicing dina kotak leutik bari miceun karajaan anu lega. Ieu nya. Jadi kesimpulanana ya ayana secara fisik dohir mizan sanes ngan saukur kiasan atau lambang keadilan tapi nyata ngarupakeun alat timbangan goib anu ngagaduhan tihang jarum sareng dua piringan anu legana ngeleuwihan langit sareng bumi. Oge kesimpulanna anu keadilan anu nyata mizan janten tempat dipintonkeun keadilan Allah secara dohir di payunun makhluk di mana amal saya disimpan piringkan katuhu ku malaikat Jibril jeung dijaga ku malaikat Mikail sedengkeun amal awon atau amal goreng di piringan kenca nya hareupan seuneu nya hareupan neraka. Bobot keimanan kualitas tauhid seperti kalimah la ilaha illallah ngabogaan bobot anu kacida beratna anu teh kalimah la ilallah hiji diucapkeun ku jalma hiji sakali eta leuwih berat timbanganna dibanding jeung sakabehna teh. Ngabogaan bobot anu kacida beratna anu sanggup ngelehkeun lobana lembaran dosa makhluk nalika ditimbang. Terus oge neraka ngarupakeun tempat siksaan anu parantos diciptakeun di zaman baheula boga sifat langgeng sarta dibangun ku 7 tingkatan secara berurutan jadi rata ka handap. Jadi urang kudu ngaimani ieu kudu nambahkeun naon? Kudu nambahkeun kaeling nya. Dunia teh tempat melak, akhirat tempat panen nya. Sabab naon urang bakal manggihan alam-alam anu pasti, alam-alam anu moal bisa ku urang dilewati, alam-alam anu ku urang bakal dilakonan, alam anu moal aya engke deui gering, aya deui sehat moal engke mah urang geus teu kudu salat di teu kudu engke di akhirat mah kitu. Nah itu bisa disampaikan dan mempertahankan bismillah sadaqallahul adzim. Allahumma sholli ala nabiyil asimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.